Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningannya anu manis anu kompot anu pangkasep nasa Jawa Barat anu mempesona cek ma eta oge. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-45 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji komala sagaradenya ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hila panutacan subscribe karena YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu paranto subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayana. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuha aja ngalagedai adai we gitu. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asga di pasar di pabrik di kantor di perjalanan tempat bangunan kantor PLN nya mang ahod eta. Oge pokona mah kum kadul-dulun wae di lumur barayeun wae di kota oge di pangumbaraan. Kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh janten lencang damelan dong katineung cenah. Oge ulah hilap di like di komennya sareng ulah di skip iklan ada bagepan eta pemasukanana. Saumpami ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa ngapresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya da ieu mah sanes dina radio ngadongengna. Kanggo share kuota nya me lancar live sareng uploadna gitu pala wargi sadayana. Ya, oh cing nyaah ka abdi. Teras ucapan teh doa urang teh nya anu resep nu sok manco dina dongeng ieu nya. Yuk urang sami-sami ngaoskeun Al-Fatihah atuh pamugia anu nuju usahana, anu nuju damelna nya, anu nuju di luar negrina, anu rumah tanggana, sagala rupina anu nuju teu damangna, menuju milari jodona sing kaberkahannya sing dikabul hajatna sing dibagjakeun diuntungkeun diberkahkeun berkahna yaosan Al-Fatihah. Ususon ila ruhi wal jasadi sok sebat nami urang sadayana nya urang ngahadiahan diri urang ngadoakeun diri sorangan. Ususon ila ruhi wal jasadi sya'ulillahillahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Upami diaoskeun sasarengan ayeuna misalkeun 10.000 nu nongton heug sareng nya 10.000 Al-Fatihah atuh pamugia sing janten medan energi nu dahsyat. Urang kakeceretan kaberkahanana oge hususon ka penggarangna sing disehatkeun jebarkeun rezekinanya panjangkeun yuswana supados lancar dina berkarya dongengna nya kanggo urang sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-45 mangga kabarayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah.
kocapkeun deui kaayaan di rohangan Banyu Dewa nepi ka wanci sareureuk kolot. Anu lulus tina ujian dipentes wowosena ukur 10 urang. Ari anu 10 urang diantarana anu kahiji Tardi ti paguron Suliwa asalna ti kagubernuran Madyaloka, anu kadua Masdar ti paguron Giri Kahuru asalna ti kagubernuran Badraloka, anu katilu Suhadma ti paguron Badak Cihea asalna ti kagubernuran Sabdaloka, anu kaopat Nyai Giras ti paguron Kancamidang asalna ti kagubernuran Gunaloka, anu kalima Komala ti paguron Kalangkang Jagat asalna ti kagubernuran Sabdaloka, anu kagenep Arnasik ti paguron Medar Gumilang asalna ti kagubernuran Gunaloka, anu katujuh Kilingga ti paguron Sabdadewa asalna ti kagubernuran Madyaloka, anu kadalapan Ki Guru Anom ti paguron Hanjuang Beureum asalna ti kagubernuran Badraloka, anu kasalapan Nyimas Wulung ti paguron Batara Sakti asalna ti kagubernuran Sabdaloka, anu kasapuluh Si Codet ti paguron Gayuh Banyu asalna ti kagubernuran Madyaloka. Tina ratusan jawara anu dipentes wowosena ukur 30 urang anu lulus sarta bakal miluan kana pasanggiri ngadu jago. Raden Sulaksana geus netelakeun ka Balarea lamun pasanggiri ngadu jago waktuna 2 poe deui ti harita. Raden Sulaksana netelakeun deui pasanggiri ngadu jago bakal lumangsung salila 5 poe. Lamun ngitung kana jumlah jawara nu rek miluan kana eta pasanggiri, dina sapoena genep urang jawara anu bakal makalangan. Kacarioskeun di bumina Prabu Jaya Kancana, Dewi Sekartaji kadongkapan Raden Sulaksana ka Tutraksadewa. Dina eta saah Raden Sulaksana netelakeun ka Dewi Sekartaji ngeunaan jumlah jawara anu lulus sarta bakal miluan kana pasanggiri ngadu jago. Raden Sulaksana ge mikeun catetan ka Dewi Sekartaji saha-sahana anu lulus tina ujian. Geus kaharti ku kuring mang, sok bae geura pilihan ngaran jawara nu bakal makalangan. Ti mimiti poe munggaran tug nepikeun ka anggeusna. Ngan kade utamakeun heula anu beda ka gubernuran. Maksud kuring teh kudu dipilah heula anu beda ka gubernuran pikeun adu hareupan. Tah lamun geus manjing, sesana mah teu nanaon sarua ge asal ka gubernuranana. Kumaha mang kaharti? Saur Dewi Sekartaji socana nutup ka Raden Sulaksana. Kahartos-kartos pisan Den Sekar, saterasna kumaha? Walon Raden Sulaksana bari rengku. Di sabudeureun tempat lumangsungna pasanggiri nyaeta di Taman Santigi, kudu dijaga ku para punggawa. Ngawayaga aya kajadian anu teu dipiharep. Lamun teh mah para punggawa jumlahna kurang, titah bae para jawara anu teu lulus pikeun babantu ka para punggawa. Omat, panggung tempat linggihna para pangagung katut para tatamu kudu dijaga ku para punggawa anu mawa bedil ingar. Dina poe isukan, Mang Raksadewa kudu gancang nepungan para jawara anu teu lulus. Bejakeun bae pihak kagubernuran butuh jalma pikeun ngajaga katartiban. Waler Dewi Sekartaji masihan wewengan ka Raden Sulaksana ka Tutraksadewa. Unjuk sumangga Den Sekar, kupun emang diestokeun pisan sun. Walon Raksadewa haget nakeranan. Raden Sulaksana ngawakca deui, hapunten ieu teh Den Sekar. Aya hiji perkawis anu bade didugikeun ieu teh. Nyaeta perkawis hiji jawara anu elmuna kalintang linuhungna. Eta jawara teh tangtungan istri dupi wastana mah Komala. Di pasihan Cai Banyu Dewa sabatok teh temetu ka anjeunna mah. Awahing ku panasaran dugikeun ka di pasihan 5 batok keukeuh bae teu kerel-kerel. Antukna mah kadon amek ka pun emang, pajar cenah pun emang teh ngaheureuyan ka anjeunna. Rumaos pun emang teh eleh babar. Margi eta istri teh kalintang galakna.
awahingku amek, katuangan pun mang diheka ku anjeunna sadayana. Ngadangu cariosan Raden Sulaksana, Dewi Sekartaji ngagigi kumujeng. Keun bae mang tong jadi pikiran, antep bae manehna masih makalangan nepikeun ka jucungna, sarta ngetrukeun sakabeh pangawasana. Sing sabae anu jadi jawara pinunjul dina pasanggiring adu jago, bakal adu hareupan jeung kuring. Saur Dewi Sekartaji tos tiasa nyungsi kana eta kajantenan. Oh, kahartos Raden Sekar. Hapunten sanes kirang sono manawi, pun mang duaan sejaha permios bae sun. Pokna Raden Sulaksana amitan ka Dewi Sekartaji. Mangga mang, hatur nuhun pisan. Waler Dewi Sekartaji bari imut, Raden Sulaksana katut Raksadewa pating laleos ninggalkeun bumi Prabu Jaya Kancana. Kocapkeun kaayaan di nagara jin Islam nyaeta nagara Lokatmala. Nagara Lokatmala pernahna di puncak Gunung Kembar atawa ku urang lembur sok pada nyeluk Gunung Ratu. Kacaritakeun di jero karaton nagara Lokatmala, Ratu Nirmala anu Nyakrawati di eta nagara keur diuk anegleng dina kursi karajaan. Di sagedengeunana aya patih Nyimas Talaga katut para dayang anu ngalingkung, para punggawa katut para gulang-gulang pating bedega ngajalajar bari samagrang ku pakarang. Para senopati katut para pangagung nagara Lokatmala hempak dariuk nganti pangandika ratuna. Teu lila di antarana pok bae Ratu Nirmala ngandika. Kula ngahajanita aranjeun kabeh sangkan datang ka karaton, utama nama para senopati katut para pangagung nagara Lokatmala. Dina ieu waktu, kula rek nepikeun hiji perkara anu kacida pentingna, mangkargepkeun cing teungeut ku balarea. Ieu perkara teh nyaeta perkara MBG. Ini MBG. Ratu Nirmala eureun heula tina cumarita, paneutupna nguriling nitenan ka sakabeh anu araya di dinya. Ratu Nirmala nuluikeun deui cumaritana. Kula dina poe ieu dibarengan ku Patih Nyimas Talaga, arek lunta ka alam manusia. Teuing bakal sabaraha lilana mah gumantung kana rengsena pamaksudan diri kula. Luntana kula ka alam manusia, geus tangtu miboga maksud sarta tujuan anu tangtu. Anu jadi udagan kula nyaeta hayang manggihan manusia anu kungsi mandi di Talaga Sanghyang. Aya kereteg ti kaanggangan lamun kula kudu bisa laung jeung eta manusia. Sarere geus pada apal, lamun aya manusia anu kumawani atawa kawenehan bisa mandi di Talaga Sanghyang, geus tangtu jinisna bakal kasarat ke alam jin sarta moal bisa balik deui ke alam manusia. Tapi tetela aya manusia anu miboga ilmu kacedali nuhungna, jinisna bisa mandi di Talaga Sanghyang sarta mampu ngabendeng pangawasa kula. Tapi anu leuwih aheng pikeun diri kula tina awak eta manusia tika angse wawangi getah tangkal sagawidara. Ari tangkal sagawidara ayana di leuweung goib anu katelah alas mangling. Tong boroning mah bangsa manusia sok sanajan wangsa lelemucan karuhan bisa manggihan alas mangling anu kacida wingitna. Sabab alas mangling diasuh ku Pandita Jaladra, hiji wiku anu sugih ku pangarti jembar ku panalar, anu hartina eta manusia teh bisa wae muridna Pandita Jaladra. Tah perkara eta anu erek ditepikeun ka anjeunna teh. Ratu Nirmala cumaritana panjang lebar nepikeun sagala rupana kanu araya di dinya. Sakabeh anu araya di dinya saregepna keranan ngabandungan caritaan Ratu Nirmala.
Salah seorang senopati anu ngaranna Senopati Gumbala Gasik ngawakca. Langkung ti payun, jisim abdi nyanggakeun semah pangabaskom. Langkung ti payun, jisim abdi nyanggakeun semah pangabaktos ka salira Kanjeng Ratu. Hatur punten, jisim abdi bade ngiring cumarios nun. Ke, dupi maksadna nepangan ka eta manusa teh. Na aya patali naon sareng salira Kanjeng Ratu. Na eta manusa teh bade dijantunkeun caroge ku salira ratu. Upami leres teh mah kitu, jisim abdi kalintang panujuna. Margi tos waktosna Kanjeng Ratu teh kagungan caroge. Hapunten sanes jisim abdi kumaha antun manawi. Cedok deui Senopati Gumbala nyembah ka Ratu Nirmala. Ngadenge caritaan Senopatina, beungeut Ratu Nirmala atra barebe, ari patih nyimas talaga ukur nyikikik seuri bari panuna meletet ka ratuna. Naon sia seuri? Hayang dijekok, hayang dibarengkos eta sungut teh, hayang didegungkeun. Panon Ratu Nirmala bunceli ka patihna. Ratu Nirmala ngawakca deui, kula nepungan eta manusa, lain maksudna hayang boga salaki, tapi kula boga wewengan, lamun eta manusa teh aya patalina jeung mustika ajining rasa nu ilang puluhan tahun kalarung. Jadi kula teh hayang lawung sarta wauh jeung eta manusa. Kumaha kaharti? Kartos, kartos. Temal balarea saur manuk. Tah ayeuna kula rek mere iber ka balarea, salila diri kula luntah ka alam manusa, pikeun saheulaanan ka kawasan kula rek dipasrahkeun ka Senopati Gumbala katut ka Senopati Ranggada. Anjeun duaan miboga hak pikeun nyieun putusan atawa kawijakan pikeun kapendingan nagara. Tapi lamun sakirana aya kajadian atawa perkara anu teu bisa diungkulan ku aranjeun duaan, gancang bae tepungan kula ka alam manusa. Ulah nganti heula kula datang, prak geura laksanakeun ku anjeun duaan. Ceuk Ratu Nirmala mere pancen anu kawilang penting pikeun dua senopatina. Memeh ngawalon dua senopati nyaremah heula ka ratuna. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, sagala rupi pangandika ratu diestokeun pisan ku jisim abdi duaan. Walon Senopati Gumbala katut Senopati Ranggada meh babarengan. Syukur Senopati, kula bungah ngadengena. Moal babi anu kapicatur, ayeuna keneh kula katut patih nyimas talaga rek init ka alam manusa. Cacap tina cumaritana, jirim Ratu Nirmala jeung patih nyimas talaga geus ngiles ti dinya. Heuleut sawatara waktu, Ratu Nirmala katut patih nyimas talaga geus aya di reuma Gunung Kembar atawa Gunung Ratu. Panon Ratu Ji Nirmala rutret ngidikeun kaayaan di dinya. Dibeh kulon atra layung hibar marengan rek surupna panon poe. Pok bae patih nyimas talaga nyarita. Hapunten iti Kanjeng Ratu, saterasna urang bade ngabojengan ka mana? Margi alam manusa makalintang legana apanan? Montong ngabijaan bulu tuur sia, da aing ge apal deuleun. Daguan sakedeung montong loba bacetrut, aing keur mikiran tareka.
Walon Ratu Nirmala panona muncereng kapatihna dikitukeun teh ku ratuna Nyimas Talaga teu nyarita deui. Rengekeun ku anjeun Talaga, urang duaan kudu bisa ngigelan kahirupan bangsa manusia, ngarah bisa nyungsi ka eta manusia. Sabab lamun urang neneangan eta manusia make pangawasa, kajeun nepikeun kakotok jadi bungaok oge moal kapaluru. Urang duaan kudu ngarubah tangtungan jadi manusia, utama nama dina dangdan sarta papakeanana. Lamun kula geus ngarubah wujud jadi manusia, wawangi geutah tangkal sagawi dara bisa kaangse. Najan eta manusia ayana di mana, kekeh ku kula bisa kasungsi. Kaharti ku anjeun Talaga. Kitu ceuk Ratu Nirmala ngajentrekeun kapatihna Nyimas Talaga. Kahartos pisan Kanjeng Ratu. Isim abdi mah sedang ngiringan bae kaulanun. Walon Nyimas Talaga bari rengku. Sok geura robah tangtungan anjeun, make baju awewe manusia. Ngan omat ulah make baju PL. Pokna Ratu Nirmala bari ngagibegkeun awakna. Naon baju PL teh? Anjing PL can usum atuh zaman baheula ya baju PL. Breh Ratu Nirmala geus salin jinis jadi tangtungan awewe manusia. Ratu Nirmala make baju kabaya kelir hejo, lebah hareupna disulam ku benang emas, lebah dadana make kemben anu sakelir jeung kabayana, kahandapna make sinjang kebat karatona nengah bitis, kelir kopi tutung gurat bodas. Buuk Ratu Nirmala anu hideung gomplok teh dibeungkeut ku cir kuda, lebah tarangna amis caupating garbay, mikasiuk tangtungan Ratu Nirmala anu gelisna nanding widadari. Ngan barang red ka Nyimas Talaga, panon Ratu Nirmala tangka buncelik. Nyimas Talaga make kabaya kelir beureum saraket awak, nembongkeun gurat awakna anu sampulur sarta gumuleng. Ari kahandapna make sinjang rereng lokat mala kelir soklat gurat bodas saluhureun tuur, puguh bae ping-pingna anu ngagelemong koneng teh atra nyacas. Tangtungan Nyimas Talaga anu jangkung badag teh tembong beuki gademol. Eplok cendol. Ari sia jadi ungkluk ha? Eta make baju PL sagala? Eta dangdangan. Anjing PL sana. Ari sia arek dari ungkluk ha? Eta dangdan tangka pungsat kitu. Siga PL deuleun. Ngaja sia teh sangkan dikoromeo ku para jalu. Ih, dasar bikang ahteul sia mah Talaga. Ceuk Ratu Nirmala kacida ambekna kapatihna. Ya, janten kedah kumaha atuh Ratu. Rangdosan abdi kedah digentos deui kitu. Walon Nyimas Talaga bari pupurungkutan. Kadonanya ka aing sia ge bisa mikir sugan. Ceuk Ratu Nirmala deui, panona muncereng ka Nyimas Talaga. Nyimas Talaga gancang ngagibegkeun awakna ngarobah deui tangtunganana. Breh Nyimas Talaga geus salin jinis jadi tangtungan Ririwa Kunti, buukna ngariring kiwi, ari bajuna make long dress clear bodas kulau. Marengan Ratu Nirmala omongan di wae kalau kan jadi Kunti kan tadi jadi PL. Marengan Ratu Nirmala ngareret ka Nyimas Talaga, jenisna tangka ngagurubug awahing kurewas. Tobat nu agung, ari sia waras Talaga. Nah kadon jadi ririwas ya teh. Sakabeh manusia anu neuleuh ka sia geus tangtu buriak manten deuleun. Ih, boloho teh dibeakeun ku sorangan sia mah Talaga. Ratu Nirmala teu sirikna jejebris awahing ku jengkel ningali polahna Nyimas Talaga. Antuk nama Ratu Nirmala ngarobah tangtungan Nyimas Talaga ku pangawasana. Nyimas Talaga make pangsi sarua hideung, lebah sirahna make cotom leutik badis jawara anyar lugay. Regepkeun Talaga, ayeuna urang jugjug lembur anu pangdekeutna,
sarta urang tatanya ngeunaan eta lembur. Ceuk Ratu Nirmala, jirimna geus ngaleungit ti dinya. Pon kitu deui jirim Nyi Mas Talaga geus ngiles nuturkeun ratuna. Kocapkeun deui kayaan di kagubernuran Gunaloka, di Taman Santigi para punggawa pating laliud bari samagrang ku pakarang. Panggung pikeun para tatamu geus diropea deui jadi leuwih badag jeung tohaga. Unggal sisi Taman Santigi dipager ku awi jangkung kacida kekepna, di lawang Taman Santigi dijaraga ku para punggawa anu nyaroren bedil ingar. Teu sagawayah jalma bisa asup ka Taman Santigi satungtung pagelaran pasanggiri ngadu jago candi mimitian. Meh unggal jalan di dayeuh Santigi pinuh ku jalma anu rek nyakseni kana pintonan ngadu jago. Sok sanajan pasanggiri ngadu jago 2 poe deui, tapi anu ngadaregdeg kana eta pintonan mingkin pohara daratang ti suklak ti siklukna. Anu daragang beki pohara ngajalajar teu sirikna padukdekan meh taya tempat anu suwung. Pikeun anu daragang mah ku ayana pasanggiri ngadu jago teh minangka pamenangan, najan hargana rada undak tisasari anu mareuli tara pirajeunan tatanya geus bisa kaherong anu daragang boga kauntungan anu kawilang mucekil. Para pangagung ti kagubernuran sejena geus mimiti daratang ka dayeuh Santigi, meh unggal usik katingali aleutan kareta kuda anu ngajugjug ka bumina Prabu Jayakancana. Sakabeh para tatamu anu datang ka dayeuh Santigi, tempat ngarerebna geus disadiakeun ku pihak kagubernuran Gunaloka. Pikeun babantu ngajaga keamanan sarta katartiban di dayeuh Santigi, tilu kagubernuran geus ngirimkeun puluhan para punggawana. Kocapkeun deui sagara, wangunan tempat nganjrekna kacida lalega jeung raresik matak betah, cicing didinya kacida senangna teu mikiran perkara kadaharan. Unggal poe aya nu nganteuran boh keur sasarap dahar beurang kitu di dahar sorena. Lintang ti dahar teh lalawuhna ge sarua disadiakeun. Ti mimiti cikopi jeung opieunana katut sabangsaning bungbuahan anu loba rupana. Sobatna sagara si Jaid asa dikaryakeun pada melante ukur tuang leueut anu ngareuna. Ngan lamun sakalieun hayang kaluar ti eta tempat rada hese, teu bisa laresup sakahayang lantaran teu oleh dipariksa ku para punggawa anu ngajaga di dinya. Lamun ngaranna aya dina catetan para punggawa bisa asup atawa kaluar ti eta tempat, mun seug aya jalma luar hayang nepungan kanu di jero, ukur bisa ngadaguan di luareun gerbang. Jalma piluaran teu diweunangkeun sarta dipahing pisan pikeun asup ka eta tempat. Hal ieu teh pikeun ngawayagah aya kajadian anu teu dipiharep. Dewi Sekar Taji ngahaja nyieun eta aturan
sangkan pasanggiri ngadu jago lumangsung kalayan lancar nepikeun karengsena. Ari Komala mah jarang aya di dinya, meh unggal usik nganjang kabumina Prabu Jaya Kancana. Komala teu sirikna dipupujuhkeun ku Dewi Sekartaji, sagala kahayangna ditedunan, puguh bae pikeun Komala mah beuki senang we sarta ngarasa betah. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui giningannya. Beuki rame ieu dongeng Dewi Sekartaji teh nya. Ayeuna turun gunung eta Ratu Jin teh nya anu jadi carita di awal da giningannya nalika sagara mandi di talaga alam jin teh sing horeng ayeuna diteteangan ku Ratu Jin sagara teh. Teras misteri oge tadinya Wiku Pandita teh gitu. Nah si Aki anu nulungan sagara teh anu disebut Wiku Pandita teh atanapi saha gitu nya wallahu alam. Da simkuring ge teu kantos maca heula dina dongeng teh. Janten sami-sami menikmati dongeng. Nalika simkuring ngadongeng harita simkuring maca janten sami-sami menikmati dongengna gitu ya. Upami kukulutus teh amanya upami panasaran teh ama bujeng-bujeng palawargi anu sok manco simkuring oge sok panasaran teu terang caritana ya. Eta kurang doakeun sakali deui Kang Rompisna sing sehat, sing dilancarkeun dina pedaran dongengna, sing dijembarkeun dizkina ieu karya sing janten ladang amal kumargi tos ngahibur urang sadayana nya so jalmi suur ngaraos kahibur ku pedaran dongeng Kang Rompis teh. Oge biasa manco dina ieu roomnya channel dongeng Sunda da anu ngalalakon urang sadayana. Setiap lalakon aya awal aya akhir. Tah akhir teh panangtu setiap lalakon hirup manusia. Daya dinu pang suksesna dina perjalanan akhir manusia kecuali anu husnul khotimah. Urang doa ka Gusti pamugianya urang sadayana dikempelkeun teh sanes sungkul sabatas resep ku dongengna tapi urang ngempel sing dihijikeun hate taya kajabi hoyong kenging ridho Allah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khotimah. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu kenging husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan urang sing dilebetkeun ka sawarga ditebihkeun tina siksa nerakanya palawargi sadayana digupai ya jalmi anu husnul khotimah mah ya ayuhan nafsul mutmainnah. Orang nyuhunkeun ka Allah mugia ieu jiwa teh sing dilebetkeun jiwa anu mutmainnahnya. Allahumma inna nas'aluka nafsan thayyibatan mutmainnatan ta'atan hafidatan tu'minu biliqaika wa taqna'u bi ataika wa tarudha bi qadaika wa tahsyaka haqqa khosyatika wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.